Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondonglah muslimin, tembakan. Ketika nunurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh deuk diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat, ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari. Dipakai ku anak urang, sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok. Kunaon make kopeah kos gitu? Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Oh loh, aja pamajikan urang, milih hiji deui cenah jang di dieu, jang di dieu. Teu nyawa sejarah makana. Mun nyawa sejarah Inggris. Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah. Cukup pakai kopeah bae, cukup pakai kopeah hideung, make kopeah haji ulah make nu moncongong kos kitu. Bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Masih keneh terusan ayat nu kamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa suk geura ka ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung geura ulah di darieu bae ribet. Geura berangkat berat. Mana pimpinan kapilah namana ieu? Itu ayat. Ayo gara-gara benderana gara berangkat. Ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masya Allah. Dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah. Berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia Allah geus puguh ala imatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Berikut pengikutna berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat. Tuluy kabelah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah. Bageula sia geus. Wah berarti aing teh ngeunangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teh salat. Emang sia bisa teh salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Teu mah lain zarah tanu kosi dagang melalui zarah. Dagang melalui umroh, dagang melalui haji. Dagang teu mah kosi itu. Haji ulah, itu sanung ulah. Pana tuh cenah kitu amat, aing mah kitu bae aja. Ieu teh kudu ku batu masalah we geus pokona. Teu mah dagang, teu mantak balalangkrut ge. Boga pondok nyana aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok. Sebab niatna ge lain deuk ngaluhurkeun agama dagang. Kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu deuk ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana
Kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya. Oh tuh teu naon. Bisa kos kitu mah niatna karena Allah. Oh, masalah teh kos kitu mah ngaji kene. Aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina. Tah, asal geus pi bae dagang ngaran. Asal geus pi bae dagang ngaran. Oh, ulah nanya-nanyakeun kos kitu. Geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat. Bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang ke bisi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng bisi kitu doang tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah sik malaikat antil kumul jannatu surga wahai jelema nu iman tur amal saleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskan ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui Masya Allah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas waduh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli surga geus cicing di surga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah surga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu surga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh doh geus minahin jasa pokona urang di surga kuari mah urang surga geus cicing di surga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli surga nanya ka ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli surga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka lamun aya ahli surga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh tong mana ting ku haramat samiliar jelema ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangang ceuli didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza qubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong ka ahli surga mungkin kelompok ieu ngomong ka ahli surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap dan ngomong kabeh bareng teh aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamaah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka surga ku ari kapanggih
jeung ahli neraka babaturanana Teddy sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia kok di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engkau material ko ahut ya tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kok neraka ya enggak iman waduh kok aduh dan neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engkekan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka George Bush ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur hai Clinton dadah sini come here ngobrolnya ada didinya waduh judu mari teruskan aing emang kau nak tutup bisa jing aduh langsungnya nyaritakeun bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan aduh ngobrol tak perorangan ngobrol urang ngobrol jeung sing ko ahut jeung si siang-siang malingseng ngobrol jeung si Tegwan ngobrol urang kabeh nah jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti waduh teu eureun-eureun nya nyaho kaler kidulnya Gusti nyaho naon teh nyaho naon kasanga saya keur naon keur aya di langit aing di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha goblok nyabu bakos kitu tolol saya kapanggih jeung saha waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon nu jabu mah kan lamun kuahan kadengena ngadenge nya mantes rajaban nya asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya asa naik buruk aing jeung Jibril naik buruk ya Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi dicarekan geus seurinya syakaron tolol sakikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia polisi mana eta karak rahasia lain apa polisi tangkrang gimana bae lo DPR ge nyabu sarua bae sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan letah aja henteu eta sasangeunana bae gue main bae aing menyaho sia teh lo boga ka nyaho sepira dagang toge itu sia mah emang kiai osok beberangkatan gitu teu kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai makana ceng dah ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageruk weh
qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga, dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, ya kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya, dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal soleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener, bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener, tete berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jah. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sedang merasakan, sudah merasakan qad wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqan, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong qalu na'am. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gua panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika jawan ku bupati ka aing diondang teh yang poho tamah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita. Fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim.
laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang lanat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus nu ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan, dak kadong, tahu kadong lu? Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan? Jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba ya. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan terus lu. Saya mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah. Tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah.
anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang balik ka dieu asup Kristen murikak bulu urang mah aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen eta mah no Kristen tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen di puguku lagi geus asup Kristen naudzubillah min zalik mahal murah hidayah Allah nu ngatur ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung Abu Jahal kurang kumaha pinterna mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa kaya raya nya nama pakaian anak ge mun ku harima puluhan juta tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya hidayah hehehe atuh hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seuris ya seun sarikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tak budak kunaon teu nurut ka aing je titah nurut ge lain ka sia ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan tak kiai tampiling habak tah kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah kakula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi ya lain titah nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe deui nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz tah kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae ku ari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya nama deuk ngayahudikeun Islam urang na bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kakarak dibere kredit bae ge urang ngelai kakarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat je atuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi urang emang sireman ganti tolol kiai tolol itu boloon bin tolol gitu gerak tuh nanti moho alayng Yahudi atau aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka itu Yesus Kristus atau aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus dicaritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik
beres ujian. Ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak. Ayo sia geura dakwah di dieu. Je tolong. Si bangun panasna mah. Dunahan jangan di dieu ngembangkeun Kristen. Ayo sia geus salat. Ngan tilok salat teh mah. Urang pada yang seri. Aya sia balingeran teh. Ya tu pokona mah aing mah teu salat ge. Aing kudu nyana ngembangkeun ieu bener teu aya ngomong. Atuh pikiran sia bae heulanan kudu salat. Lah kalau mau naon sia pokona. Tak. Sebab nu kos kitu mah okos bener bae. Engke da gor. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Panggil nyana ku pendeta. Kamu ini ada apa sih? Pokoknya enggak boleh ngembangin di sini. Enggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Shh. Kamu punya mobil enggak? Punya. Bagus. Lek. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur kemarin teh pan sia galak amat teh ngomong. Lah. Masing-masing basi agama. Masing-masing basi. Ieu negara demokrasi. Itu geus bae. Kurang-kurang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Lo omong. Eta sia ganti mobil mana mana. Eta lah masalahna. Tuh kan. Ayeuna teu salat tokos kitu. Ayeuna salat lain ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres ye kajian kumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongong ka dieu milu, trompet milu. Urang lamun nyaho sejarahna mah sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondonglah muslimin, temakan. Ketika nurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat, ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari. Dipake ku anak urang, sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok. Kunaon make kopeah kos gitu? Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyaho sejarah dipake bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Tolong, aja pamajikan orang, milih hiji deui cenah jang di dieu, jang di dieu. Teu nyaho sejarah makana. Mun nyaho sejarah deuh Inggris. Masyaallah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah. Cukup pakai kopeah bae, cukup pakai kopeah hideung, make kopeah haji ulah make nu moncongong kos itu. Bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang mah. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan ada datang aya ka haji aya. Di masjid sing hede besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain bakal gerogol ke masjid. Nah ieu alladzina yasudduna an sabilillah, nu ngahalangan nyana dakwah, menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja, nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun
urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun naon gitu ngaranna maka samping bae bah kula mah deuk mondok bae deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur dek lurus ke Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana dekat Semarang dekat Kudus dekat Yogyakarta dekat Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wayabguna iwaja jahannam j sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah ndek ka mana ndek ka dealer bah maksudna ndek meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu na kijang Innova heuy ai sia ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadaekeun Ki Uci moal maju sia ngadaekeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadaekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam eta ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang Zara jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit teh haram nu model kos kuari malantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wayabgunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep hayang aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepangna hebat bahasa Koreana hebat tah eta nu kos kieu ulah nu make jilbab kos kieu ieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teuing teu salat pokona majikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ya kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua bae di majelis ge ieu jahannam kabeh ya Allah ya Rabb ceng saya ngeluarkan motor ke mana ngaji bah ke mana Cilongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta kan kudu dahar kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep wayabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah pendek beuleum daripada di neraka mending kuari bah siapa sokan teman-teman
wa yabghuna yatlubuna sabil wajah nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh so macam-macam segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geus salat biasa segala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan segala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun geus teu kudu muludan wa yabuna hayu aja jahanam tah budak jahanam usir habak jangan mokos gitu ya brak usir diusir beneran wayab guna hayu aja nu loba jasa ieu mah nu wayab guna hayu wajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis terus satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah dengan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang ya Allah ya wayab gunaha ayu aja ya Allah ya Rabbi neng ya kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah ieu mah kakak mandek adil seadil-adilna pokokna mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim bengke nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki ger terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh jak kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim kan aya mere langsung ka yatim mah kan teu bagus aya kitu mah kan emakna dikawin kan jadi yatimna kan bagus yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu wayabuna hayu aja tuh siapa emang hayang meureun Masya Allah tapi pamajikan ngasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah dosa kieu geus leuwih ti teger atau kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum 2 kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap teu ka neraka jahanam beuh tungtung nama tol adena cek awewe emang siapa yang kitu bae dasarna sia mah bung wayab gunaha iwaja udah loba jasa ya mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabghunaha aywaja iyalah jelema anu zalim di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan gitu ham nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagan tapi kan dihalangan
dihalangan lah usaha nu ngahalangan malah bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh wayabunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim. Mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asasin bener demokrasi mana buktina wayabunha iwaja. Polisi ya bunaha iwaja, ABRI ya bunaha iwaja, DPR ya bunaha iwaja. Kitu kene pamarentah ya bunaha iwaja, tinggal tunggu we paeh jahanam. Di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ieu masalahna. Oh, heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita la'natullahi 'alal zalimin. Lanat Allah dibikeun dibere ditembelkeun ka jelema nu zalim yare jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok supaya mengkol ieulah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani kepercayaan karena yaumal jaza jaga di akhirat gitu kene berbagai kafir kepercayaan di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram ieulah sarua jeung wahum bil akhirati kafirun. Ahli sorga nyarita jeung nanya ke ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kenikmatan di sorga kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa. Nah masih berlanjut kene wa 'alal afirijalun engke aya Arab antara sorga jeung neraka aya tempat ngaranna Arab saha ye nu bakal cicing di Arab. Is Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dientepkeun ka Syiah mentak ngadu lah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih kene di negara naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom bunuh diri buatan Amerika ieulah diamankeun mantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetap pemerintahan buatan rakyat. Jadi ada dua pemerintahan di Irak mah. Tengaku nyana ke pemerintahan buatan Amerika. Sanajan ku ada di bawah Amerika tetap pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri. Presidenna ahli sunnah wal jamaah, perdana menterina Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu. Entak eueuh gontok-gontokan ku ari di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil. Nah, jadi ku ari Amerika tinggal mengkol na bae ku ari hutangna ambalaya tentarana loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri. Kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun. Balik di Irak tentara Amerika loba masuk Islam bahkan loba anu dipenjara kuari lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi muslim. Nah, di Irak mah nantangan keneh bae hayu geura ka dieu deui Amerika cakena gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nantangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi. Pas datang ke Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama
cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak. Waduh, ya mau perang aing di dieu keneh. Siang geunah ge aing. Aduh, teu pareresnya saya. Kaduhung nanya aing ka sia. Ore kana nonton TV ge jangan mau kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu poe ieu. Aduh, seberigak bulu urang ieu. Hayang geura ka Madinah bae lah sakoreun. Juat jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika. Ju beres, tete adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha tah hasilna? Hasilna Iran siap perang jeung Amerika, cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa, perangna ulah di negeri Iran. Perangna siap kami ke Amerika, kami nak rusak Amerika, atau di lapangan mana adu kekuatanana. Itulah najed tanda tanganna. Ulah di Iran. Pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran. Kami siap ke Amerika. Tentara Iran kabeh ke Amerika. Dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir. Kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara. Tak gitulah keputusan nana. Akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah. Cekena keputusanna teh jadilah poe eta tah. Aduh, cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu. 2 PD bahaya. Gusti Allah nu agung. Itulah eta pas di ditu pas keputusan Najid nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah. Barang ngadenge keputusan seperti itu, Amerika tetap moal waka atuh ai teu di Iran mah. Jadi kula nanya ka rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa ka kolot di hotel, supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Geus eueuh misleukna. Hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. 2 teu boga jas bagus, embungeun. 3 teu boga mobil bagus. 4 imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan. Bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu sorangan bae. Ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik, digaji baik. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri. Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola. Kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran, cakna gratis jasa. Kemudian orang mamanageun nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis, daharda gratis, sagalana pokona asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang, sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mah mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suweg ge jadi dangdeur di urang. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona mah mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya di Indonesia segala. Masya Allah. Nanti ada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur, kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge.
urang Iran teh ka urang Indonesia nyamun nagarana subur cek rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak doang tapi rakyat makmur. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip urang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah. Cara gojasa. Lempang lagi nu beled. Di Iran nu beled jadi lamun lempang tak ku fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae tah datang urang Iran. Atuh mun sa'i urang mah tilu kalinya geus beres. Nya geus beres eta mah urang kakarek tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang gandeng teh Allahumma geus anggeus urang kakarek tilu. Kakak tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Bisik sedikit urang luar negeri masya Allah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah matu geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir geus kolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui. Alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya Allah minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ieu nyaho wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jaker hes jaker Masya Allah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna ge diagung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gelan teh Iran. Jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca kukula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan, Gelan, orang marang ditanyakeun, Gelan Tobaristan eta Iran, nyanati Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya. Nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun kitu teh bener naam cek yen. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia. Cekula tuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh sih bahasa Persia baca Arab lain daun lain. Bahasa Persia apa ya bahasa ditu kitab dah khusus. Jadi kos nu urang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah aslina bahasa Persia. Jadi jaritakeun Tuan Abdul Qadir lahir di Gelan eta Iran cekeuna. Persia Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gelan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gelan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo ndek lantaran 90 kilo tak kagelan teh teu kudu ieu na pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad. Terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun. Ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pasantren, majelis taklimna masya Allah saablag-ablag. Jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim. Ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh. Wah, majelis taklimna pohara jasa. Pemerintah mah
20.000 30.000 ge asup tamu majelis salim gede ngan geus teu katincak ku jelema kuari tinggal urut-urutna bae hartina ngan gara urut sejarah baheula belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Abdul Qadir Jilani nailah tinggal pati laksana konon lain cerita naon gitu ngaranna sakadar carita horeng asli dongeng cak urang di Amerika ngabom makom Tuan Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae terus bae nyaliwah bae aya nu datang kadinya du ka tengah ieu makom ieu majlis pandinya aya pelataran gede ge luar biasa pelataran henteu daek ditu sababarahan entak jadilah paranti kitu ngungsi jadi masyarakat Iran lamun pelobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman ilah karomahna datang ka kuari Tuan Abdul Qadir teh lain sambarangan eueuh tanda-tanda urut kabom tama pasantren majelis salim jeung makom Tuan Abdul Qadir padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh raretak urut dibom inilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditonton jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh ta naon karo bom-bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah tadi taronton teh tah urang mun sakapeung waktu deuleu di TV nongton teh tah didinya nongton siang ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh kayak asal geus deukeut bae ka dinya megok ka dinya surak urang ditu hore teh barere surang Irak dasar Abu Nawas kabeh seserian nongton bom teh didinya orang lantaran aman jasa Masya Allah telah numentok kuari jubel lain ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunya ti mana-mana daratang kadinya tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain cekna leutik amat hebat terus orang Mesir sekolah waduh walau deh nu datang teh ya wala leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan Masya Allah Gusti Allah nu agung berangkat di Iran ke Teheran ke Mashhad ke Dubai jadi ke Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ka olab naik kapal teh naik kapal deui teh berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad terus ka Jeddah 3 kali naik kapal Masya Allah di Jeddah karak naik mobil ke Madinah naik mobil tama jadi kesimpulan nama ziarah teges alhamdulillah berkat doa kabehan kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul nu ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya dia aku murid kabehan teu diwijil-wijil khusus nu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan ku kula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid tah kitulah lalakon ziarah barang datang di kapal ku kula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ke Jakarta mun gratis kita ka Iran deui woi caknya ieu ge candahar gratis sembungeun bu aja pendi ge ditanya ji dae kadu ka Iran ge heula caknya nu sanggupeun ditita ka Iran deui sakira-kira aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu ya Allah ya Rabbi nyahokos gitu mata pamimpin aturan memere beja ka urang kumaha mere beja lantaran di ditu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh
anu tetel teh naon garang-garangna nu padat teh padat sekel teh nyeun buras atawa nyeun kitu kupat sekel bejaan aturan mah sebab di ditu sangu datang ka ditu nya mau basi saeutik malah mau salah geus atuh nyaho kitu mah teh nyeun kupat bae jadi urang datang ka ditu nyindar kupat bisa nyeun warteg urang di ditu ya Allah ya Rabbi teh jadi lalakonna pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan seserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamingpinna teu ngurusan endahan nyana milu ka urang pan nyana pamimpin tapi nyana milu ka urang wah ieu teh akur ya urusan ieu tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz aju cicing deui sungutna cicing hateuna tetep henteu ji atuh deuk marah batu sarua suku lagi hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aju berubah jam moal maning ulah marah geus di nolkeun mah ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah geus bae ja boro-boro nulungan batur pamimpin ge pugunya na kakarak datang ka Irak nya na ge bermasalah deh sarua bae hampir teu ka bawah pugunya na ge pamimpin nah kitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam kedua Habib Syekh jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula dik mere kitab lantaran di ditu teh terus teh mah akhirna kula bae nu mingpin-mingpinna terus nya ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nya ge horengan geus ngadenge cek nya ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu jana moal kebal kula saminggu di imah cekna insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab kunyana di Irak mantap kula teu meuli kitab sebab nyana ngabejaan geus dibeli kitab anu taya deuk dibikeun ka kula jeung hayang wawuh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap kanteur geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu deuk ka Irak da ieu siap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib jadi wawuh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak tak eta ge sababnya lah bisa lolos nu dalapanan teh atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon kitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jeleumana lapar pan ieu jat Vietnam aya kos kitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera mun cek nyana ge mun cek petinggina mun tita tadi mah jam 5 atuh babari jasa teu kudu jam 12 peuting ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah geus kitu meureun kuduna lalakonna geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng jadi di dieu hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantap travel mana nu muka ka Irak moal aya urang kuari deuk ka Irak hayang make travel mana moal bisa tambah kudu ka Dubai kayak di Dubai ka Karak nyeun bisa menuju Irak gitu jadi eta ge langsung ka Irak beres ngan eta can anggeus bisa nu dalapana gitulah wasilah nama mentak alhamdulillah datang ka Kiwari balik kabehan di Madinah panas di Mekah leuwih panas kula nanya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangdeur anak Kiai Haji Sayuti papanggih ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ieu di dieu kuari saya 52 paingan panas jasa kana tarang
52 kan orang Arab mah pinter ngabohong. Kunaon tuh dibejakeunana mau 48 bae. Sebab belum dibejakeun 52 orang Arab mah embung keluar besi paeh kakena. Mata kalau orang Arab dah ngabohong. Jadi pemerintahan Arab ngabohong mah geus 48, geus rakyat biasa. Lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun keluar. Padahal iya asli dan cekina 52 paingan panas tuh bisa bentak ku panas-panas tapi alhamdulillah lamun toap mah toap lolobana hayang kosong sedangkan kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunana ongkoh laletik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona ada kumaha pae geus sebab babar jeung du gede teh eleh geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los nu entak barang balik teh hampir kos urang negro harideung toapna dideulekeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saetikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10 11 jam 12 eta bae geus dihantem kosong geus batur mah harees urang mah toap eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae ya Allah alhamdulillahirabbil alamin ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng capek geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan kos kitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah kakarak rada deureus banggih menu atau masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bunga jeung deui meureunanan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu nya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal poe unggal kieu nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacana kemudian atuh dina haul sok urang dibaca eta kabeh araya makom nu dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran kemudian ka mana deui tuh ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah eta lah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe 2 poe 3 poe batang ka saminggu teh dibere dahar teh nah dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah teh rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha raja kaget kobehan kaget coba tempok lobaan amat tempok sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadenge ribuan puluhan ribu diangkat ka luhur sanggeus diangkat jamat diasupkeun di kejar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mantak ku Syiah diaku Syiah lantarannya cucu Sayyidina Ali anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq
kemudian Ali Ridho. Nah, di zaman Ali Ridho eta lah di penjaranya diaku ku Syiah, diaku ku ahli thariqah. Entak nu zarahna ahli-ahli thariqah. Masjid da jeung makamna nu pohara jas. Geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodo. Ari Sayyidina Ali mah teu aya makomna, Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot. Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanna geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit. Diangkat ka dinya ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit. Geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya ge patilasan bumi. Eueuh makomna sama makom Sayyidina Ali bohong. Eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena. Kitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah teu dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi. Sageus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala, kamari ka ditu ka Karbala. Ari huluna dibawa ke Sumer ka Mesir. Mentak huluna sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir, ari awakna mah dimakomkeun di Karbala. Misah Sayyidina Husain mah huluna dipake main bola heula. Ditendang-tendang di Iran di Persia teh, datang ke Mesir ditendang-tendang. Mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayyidina Husain, menghina ka Kangjeng Nabi. Kemenang mentak main bola teh awal na main bola eta tah cak sejarah tah hulu Sayyidina Husain. Tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi. Saya jelema nu kitu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain. Na'udzubillah min dzalik. Ulah kitu menghina kasih. Mentak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nyana neruskeun baheula. Oper ditendang, dioper ditendang, dioper ditendang, dikembangkeun jadilah sepak bola. Gitulah perjalanan ziarah di azaman baik ku kabehan ya Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan orang boga ongkos nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka sultan aulia. Geus cinta katarak berangkat ge gerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak. Wa abdun syaraka hurran wa yugdalu abdun syaraka hurran fi abdin. Aya hiji jelema merdeka Zaid, jelema merdeka lain abid, lain budak belian. Ibra ki Zaid dek ngabunuh Khalid, aya Khalid abid. Lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Khalid pangkatna abid, dibunuh ku Ki Zaid. Teu kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka mamulya, ai abid mahina. Ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid teu kudu dibunuh deui, paling bayar diat. Lain hajuplong gitu bae diat mugolado ulah dibunuh, ulah dikisos Ki Zaid mah. Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid, ulah dibunuh Ki Zaid na. Jalan jang dikisos paling bayar diat. Kuarima aya Umar pangkatna abid Neleki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid, eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid, ngabantuan. Hendak sing ada ulah salah babantu. Jadi Ki Umar neleki Zaid seorang merdeka. Ki Umar nama abid.
rejengan ngabantuan kaki Zaid ngabunuh Ki Khalid tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh Ki Khalid. Tak eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh. Eta nama Ki Umar nama tetap wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuh nah Ki Zaid nama bayar diat guys. Wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid sarokan nu rejengan yane ngabantuan huron ka Ki Zaid anu merdeka fi abdin dina ngabunuh Ki Khalid pangkat abid bunuh deui. Jadi Ki Umar mah tetep bunuh bae. Wazimiun saraka musliman fi zimin. Wazimiun ayo yuktalu wazimiun bunuh ka fi zimin rejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman ka jelema muslim dina ngabunuh kafir zimi. Jalama muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kafir zimi. Ki Khalid mah kafir zimi mun dibunuh ku Ki Zaid na muslim teu kudu dibunuh deui Ki Zaid nama. Lantaran Ki Zaid bamulia teu sapagodos pancek tadi ge kudu mukafah. Kudu akur agama anak mun muslim mun kafir tah mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh nama kafir zimi teu sapagodos geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat. Tapi aya Umar sarua pada kafir zimi ngabantuan ngarejengan Ki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi tah eta Ki Umar babantu Ki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapagodos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh nazimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ka eta teh babantu na eta nyana kanu dibunuhna ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae teh mah ja akur ieu bunuh geus Ki Zaid nama teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar nama bunuh wa kadza syariku harbin wallahu a'lam bissawab.